ayeuna nu beunghar ngaduitan usaha biasana encan satia ka Islam, satia ka agama, satia kana dakwah. Tokoh sosial politik ayeuna mudag-mudag jabatan, acan satia kana agama, acan satia ka umat. Kakarak mudag naon nu ngaran jabatan anu aya priorisasina. Di sarandean eta jabatan teh jiga kuring nyarande kana korsina eueuh lungsek ngagubrak. Jelema nyarande kana kakawasaan, nyarande kana jabatanana, isu pageto jabatanana eueuh rungkad sia. Mata teu meunang di sarandean. Kitu Abu Thalib pada harita maot Abu Thalib pisah kumahaeun. Pas maot Siti Khadijah pisah kumahaeun ieu umat lamun aya nu barang penta eueuh deui anu bisa dipenta. Pisah kumahaeun ieu urang lamun dakwah isu pageto aya nu ngaganggu dakwah kuring aya nu ngaganggu rek saha nu ngabela da Abu Thalib na maot gulang Kanjeng Rasulullah. Tahun eta disebut tahun duka cita, istilah Arabna amul hazan atawa tahun duka cita. Kanjeng Rasulullah teh berduka di tahun eta teh beruntun maotna Siti Khadijah jeung maotna Abu Thalib teh. Kumaha cik harita Rasulullah curhat teh. Urang lamun boga masalah sa RT apa? Salaki duit kurang cicing bibir mah ngan ieu jempol teu daek ngajedog nyokot handphone update status WA. Salaki teh teu ngarti-ngarti geus nyaho gas oge duit sakitu mah teu mahi. Hayo mere duit teh ngan sakitu. Ayah hutang macet di luar bibir mah cicing tengah catrat iya kokon itu cara kerbutuh aing diraja-raja giliran aing aya bubutuh tibang kena rek lagi hutang meneh jadi leuwih galak maneh na batan aing cenah kitu. Rasulullah kitu teu henteu tara comel Rasulullah mah aya masalah. Urang mah comel ka dulu, comel ka tatangga, komo soal kagorengan salaki, soal kagorengan pamajikan. Eta. Bibir teh ieu teh geus jiga sampe ke masjid. Henteu aing ngomong ngagorowok mah. Ngan tatangga nu belah dieu nyaho, tatangga nu belah ditu nyaho, dulur nu ieu nyaho, dulur nu itu nyaho. Nepi ka bebeja kana inbox pejabat, punten Pak, kumaha carana ya abdi hayang gentos salaki. Punten Pak, kumaha carana ieu abdi hayang gentos pamajikan. Nepi ka bebejana teh ka mana-mana. Alatan naon? Ingetan ka bawa ku masalah. Jadi lain mobil nu leungit, lain duit nu leungit. Ingetan ka bawa leungit ku duit, ingetan ka bawa leungit ku mobil. Lain usaha anu kerugrug, ingetan ka bawa rugrug ku usaha. Kunaon eta?